Ini parah nih. Lain eta mah wa urang kamari neangan madu, tapi hayang madu nu asli ieu teh wa. Yang ubar ieu teh. Cenah ubar mah teh kudu ku madu cenah teh. Ubarna teh. Aya nu ngabejaan wa. Eta mah neangan madu asli hese wa. Pajarkeun teh kararosong cenah wa. Terus ka ditu ka dieu teh can meunang-meunang pikeun ka ayeuna ge. Lain ngomong ka uwa butuh madu. Emang gua boga madu gitu? Loba uwa mah madu. Asa kakarang gade nge ieu uang aya bejana, bejana boga madu. Ieu caritana teh uwa mimpi boga madunya. Heeh. Uwa teh keur lah. Nangkarak rarang-karakan. Di tengah imah rarang-karakan. Nah, cek uwa teh teh karasa amis gitu. Karasa amis? Heeh, karena baham teh aya nu ngeclak. Aya nu ngeclak ti luhur. Ti luhur teh ngeclak. Naon amis nu ngeclaknya? Uwa teh penasaran. Ieu mah da madu rasa penasaran. Nah itu uwa teh kapara. Da bener eta mah di teang teh. Sagede toren. Ngagunung, madu ngagunung. Madu naon? Madu odeng asli. Sagede gunung. Madu odeng. Ieu mah coba dedengean uam. Langsung serang kematian. Disambungkeun teh. Serang. Disambungkeun. Oh jadi si tirang madu teh di selangan. Nah, di selangan. Ka tengah imah. Ke tengah imah. Jajakeun emer teh ku uwa teh. Sajam ge meunang 500 liter mah. Anjir eta. Madu. Mantap. 500 liter sajam. Mantap uam geunah we ngadaharan seubeuh. Ngajualan wareg. Ayeuna teh aya keneh. Aya. Madu uam mah. Butuh madu ka uwa, ka imah ka itu. Guys. Percaya teh guys ya. Aya madu cenah guys, madu odeng eta dina luhur para. Sagede toran cenah guys. Tepikeun ka eta sajam ge meunang 500 liter. Ngalayat teh kamari? Henteu. Kata apa? Sanu mah kitu. Tetangga geringan anu belah kidul pada rada jauh ti imah. Tapi yeun geus mesin jauh ge. Tuh ngalayat mah ngalayat we, ari ka tetangga mah da tetangga urang teh jeung sadeui deui waktu jeung tetangga meureunana kudu silih bantu teh. Tuh itu teh udah jauh, tapi tetangga lembur. Lain ieu mah kaning poe Sabtu. Nah, makanya ke Sabtu. Nah, hubungan aja ke Sabtu. Aya nu nuturkeun dina poe Sabtu mah. Mitos mah. Yo salah lupa teh. Sok dijieun mitos eta mah. Mitos. Asli ieu mah wa ieu atuh. Maknya atuh wa ayeuna. Lamun eueuh nu nuturkeun meureunna maknya meureun mayit lempang sorangan. Maknya mayit teh nguburkeun sorangan mah nya. Lain eta mah. Uwa di jalan raya ye. Heeh. Ningali ambulan. Dibeberi ku polisi eta ambulan. Kunaon mah diberi polisi wa? Cek wa teh naon make jeung dibeberi kitu teh. Ambulan anehnya. Dipegat apa pecut gitu dah. Disalib begitu. Disalib eta ku motor chip teh motor chip nih. Eta dikecot cek. Nah, kunaon Eureun ditilang eta mah. Nah, ditilang ambulan ditilang asa kakarang adenge ambulan ditilang. Eta uap penasaran disampeurkeun di deuketan. Penasaran meureun nya. Sing horeng teh mayitna nangkel. Aduh, karasel euy duh. Asal kunaon atuh. Heuh nya eta teh boga budud acan. Oh iya sakieu di arek. Sok tuluykeun ah. Urang mah geunah da atuh henteu kesel. Ayeuna urang tatarucingan daripada kesel kieu ah. Tarucingan, Tarucingan. sok lah. Oh, Tah boga ieu tatarucingan ieu. Naon bedana panganten jeung manuk? anjing manuk. Nah. Ayo bisa tuh coba sok.
Ai panganten mah tuh jelema ari manuk mah meureunnan latihan. Salah. Salah. Taluk lah. Benar kalau Taluk lah ya sudah ada panganten. hari manuk mah ditembak dor. Gubrag. Kelepok ngagubrag ngagoler. Nah, hari panganten mah ngagoler heula. Nah, ngagoler. Karena ditembak. Bisaan euy. Ade lah. Ji kosongnya. Ji kosong. Kosong. Boga urang oge. Boga. Masih kena manuk. Manuknya nanya Manuk sok. keneh anjir, Manuk ya. jadi halusnya Manuk. sa ide ya sa ide Permanukan, ya, mah. permanukan. Manuk naon anu sagala dina suku. Manuk halus segala jenis. Puluna dina suku. Heh. Jangjangna dina suku. Kabeh jeung bulu-buluna pokona mah dina suku kabeh. Manuk Naon? dina suku. Na suku. Aya segala dina sukunya. Eta mah jeung irung-irungna dina suku. Sungutna na suku. Ah, manuk suku urang ngaranna. Manuk suku buat di dituna anjir. Manuk suku. Ah, sangadenge eta manuk suku. Aya pokona mah pantarucing ieu mah sok. Heeh. Kudu beunang tah aing kudu dibayar ieu mah 7 kosong euy. Oh, taluknya. Taluk. Taluk. Bener taluk. Nah, taluk. Manuk katincak anjir dina suku kitu tah. Heeh. Lainnya ya eta harga ayeuna harga dadahareun mahal rarae harga dadahareun teh terutama nog hayang eta nyampe ka sakilo 30.000 kan berat eta teh kana rumah tangga mah coba ayeuna teh ngala duit hararese ayeuna teh keur seuseut ngala duit teh hararese hari harga dadahareun ayeuna kuat mararahan eta nog mahal kitu ih. Urang mah teu berat masalah nog wae. Kali kapipir we loba. Eta nangka, nagajen we. Eta mah sapoe ge sababoko. Nog teu berat. Naon eta teh? Nog piit. Ya guys, ari ngarahul nih, aduh banget teuing. Ieu cenah nog piit sapoe sababoko. Eta kabayangnya guys nya eta. Sabaraha puluh sayang meureun eta ieuna. Ampun aing mah ya. Ari ngarahul. Di teteangan tadi aya di dieu nyantai we nya. Duh, mudah-mudahan teh nyantai. Nyantai gitu terus kita gitu. Kira. Naon tah? Saya anu aneh. Biasana kita make benok. Ayeuna di benok kunaon tah? Anehnya. Heeh. Nah, tuh. Pan ieu teh buuk teh ban. Oh, ieu teh budang diatur ieu teh buuk teh. Jadi lamun di ieu anu tuh pan rapi geuningan. Laporkeun sebenarnya mah ka polisi. Bingung-bingung teuing. Naon urusanna? Nah, ieu tina buuk make jeung dilaporkeun ka polisi. Pan geus teu nurut. Laporkeun. Yeuh, kamari ge anak tadanga. Banal. Heeh. Dilaporkeun ka polisi. Wah, maknya banal hungkul dilaporkeun ka polisi. Ah, teu percaya. Make jeung teu percaya. Tuh, teu percaya. Maneh teh. Tuh, teu percaya ah. Nyokot korek dina dashboard padeo. Ditewak dilaporkeun ka polisi. Tuh ah teu percaya. Eta kabawa jeung mobilna.